Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya parantos diriwayatkeun anin nabiyyi alaihi salatu wassalam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya nyana Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawu man shalla sahajalma anu maoskeun sholawat alayya ka kaula saur Kangjeng Nabi iraha maca sholawatna yaumal jumuati di poe Jumat sabaraha kali cenah Kang Herman maca sholawat di poe Jumat mi atamarratin 100 kali. Naon tah pahalana maca sholawat 100 kali di poe Jumat? Jaa maka bakal datang eta si jalma iraha yaumal qiyamati di poe kiamat wa ma'ahu sareng beserta eta jalma teh nurun bari mawa cahaya. Masyaallah, lau kusima dzalika nur seandaina dibagikeun eta cahaya teh anu dibawa ku si jalma anu sok rajin maca sholawat di poe Jumat 100 kali dibagikeun eta cahaya na bainal khalaiki di antara para makhluk kulluhum sakabehna lawasa'hum pasti kabeh bakal rata kabagian ku eta cahaya. Masya Allah, iyalah keuntungan jalma-jalma anu daek maca sholawat saminggu sakali sajumat sakali. Nu matak lamun urang teu kuat atawa teu hayang maca sholawat sapoe 100 atuh tiap-tiap poe Jumat bacakeun sholawat 100 kali memeh datang waktu Jumat. Jang naon ieu teh, jang urang-urang kene kauntunganana sholawat teh. Urang bakal datang di poe kiamat engke bari mawa cahaya anu sakitu ngageburna. Pan mineng dijelaskeun bahwa engke poe kiamat teh poe mongkleng buta rajin ceuk si cepot oge. Mentak sing era lamun hirup kedul sing era ku buta bae oge rajin. Ku gede na eta cahaya anu dibawa ku ahli sholawat. Lamun seug dibagikeun eta cahaya ke seluruh makhluk kabeh bakal kasinaran. Masya Allah. Selain ti eta wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla sahajalma anu sholawat alayya ka kaula saur Kangjeng Nabi marrotan sakali doang sholawatna fala dan balahu maka teu aya dosa pikeun eta si jalma darrotan sanajan sagede darrah. Jarrah itu sesuatu anu paling leutik atom lah beuneunan mun baheula masuk di hartian sireum leutik pokona mah sesuatu anu pangleutikna moal aya dosa sakeprul acan wala habbatan sareng moal aya dosa sanajan sagede siki nu panggedena tah siki anu sok dibabawa ku ajengan hudri itu komo teh mah gede sagede siki cengek oge moal aya dosa imet dosana kabeh ku berkah wasilah maoskeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zubdatul Wa'idin ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman dina kitab Zubdatul Wa'idin. Wallahu a'lamu bishawab.